Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng simkuring Najwa Saidina Hoir ti 11 IPS 4. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bala Endah. Sababaraha minggu katukang, daerah Bala Endah Kabupaten Bandung kakenaan rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data aya kurang leuwih 153 imah katutut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku cai wahangan Citarum. Panyebab bundalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung loba runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabularakeun cai jadi ngayambeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarahan perintahan ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.